Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-imalatu ari ieu eta babuat mertelakeun imalah. Al-alif al-mubdala min ya fitorob amil kadzal waqi'u min hulya kholaf. Amil kudu ngaimalahkeun anjeun al-alifa kana alif al-mubdala anu digentosan itu alif min ya intina iya fitorofin dina tungtung. Kada eta tetepnya kitu deui saperti alif al-mubdal dina pada imalah. Al-waqi'u ari anu tumiba kholafa bari ngagentian minhu tina itu alif naon al-ya'u iya. Duna mazidin aw syududin walima talihi hatta nisimal ha adima. Duna mazidin barina henteu dijadikeun zaidah aw syududin atawa pirang-pirang syad. Walima sareng eta tetepikeun alif tali nyanding hi kana itu ma naon ha utani si ha ta'nis ma ari hukum adima miceun itu ma al ha kana ha ta'nis. Wa hakadza badalu ainil fi'liin yaul ila filtu kama di khofwadin. Wa hakada jeung eta tetepnya kitu deui saperti alif dina pada imalah. Badalu ainil fi'li ari alif anu jadi badal anu jadi ngagentian kana ain fi'il. Iya ulamun ngabalikeun itu ainul fi'li ila filtu kana lafad filtu kama di khoffa ari contona eta tetep seperti fi'il madi lafad khoffa wadin sareng deukeut kama di khof wadin ari contona eta tetep saperti fi'il madi lafad khof wadin jeung lafad din. Kadza kata lil ya'i wal faslub dufir biharfin aw ma ha kajaibaha adir. Kadza ka eta tetepnya kitu deui saperti nu kabeh dina pada imalah. Talit ya'i ari alif anu nyanding kana iya wal paslu sareng ari nepungkeun alif sareng iya sareng ugdufiro eta dimeunangkeun itu paslu sareng ari misahna alif sareng iya ugdufiro eta dimeunangkeun itu paslu biharpin ku harap au ma'aha atawa sarta na lafad ha kajaibaha adir ari contona eta tetep saperti lafaz jaibaha adir. Adir kudu muterkeun anjeun jaibaha kana kerah bajuna jalma kana kerah bajuna istri. Kadza kama yalihi kasrun aw yali talia kasrun aw sukunin kodwali. Kadza ka eta tetepnya kitu deui saperti nu kabeh dina pada imalah ma ari alif yali nyanding hi kana itu ma naon kasrun kasroh aw yali atawa nyanding talia kana harap anu nyanding naon kasrun kasroh aw sukunin atawa kana sukun kodwali anu nyata nyanding itu sukun. Kasron wa faslul ha kala faslin yu'an padirhuma ka man yumil hulam yusod. Nyanding kasron kana kasroh wa faslul ha sareng ari kapisahna ha yu'adu eta diitung itu paslu kulan kana kula paslin kana saperti teu kapisah. Padirhuma mangka ari lafad dirhumaka
Man eta ari saha-saha jalma yumil eta ngaimalahkeun itu manhu kana lafad dirhamaka lam yusod mangka teu dicacad itu imalah. Wa harful isti'la yakufu mudharo min kasrin aw ya wa kadza takufuro. Wa harful isti'la sareng ari harap isti'la yakufu eta nyegah itu harful isti'la mudharon kana harkat mudharon kana harkat ya disabab dohirna imalah kana anu didohirkeun min kasrin nyatana kasroh au yain atawa iya wa kadza barina nyakitu deui saperti harful isti'la takufuro takufu nyegah naon ro la pada ro kana imalah takupu nyegah kana imalah naon ro la pada ro. Ingka namal yakufu ba'du mutasil au ba'da harpin au biharpainin pusil. Ingka lamun kabuktosan naon ma harful isti'la yakufu eta nyegah itu ma mutasilan eta anu ittisol ba'du dina saba'dana imalah au ba'da harpin atawa dina saba'da sahuruf pusila dipisah itu ma yakufu biharpaini ku dua harap. Kadza idza kudima malam yan kasir au yaskuni sorol kasri kalmit wa imir. Kadza barina nyakitu deui saperti yakufu mudharo. Kadza barina nyakitu deui saperti harful isti'la dina pada yakufu mudharo. Idza kudima di mana-mana dipayunkeun itu mayakufu malam yan kasir salagi teu narima kasroh itu mayakufu au yaskuna tawas nyukunkeun atawa sukun itu mayakufu isrol kasri dina sabada kasroh kal mitwa imir ari contona eta tetep seperti lafad mitwa imir mir kudu marentah anjeun al mitwa kana taat. Wakufu musta'lin waro yan kafu bikasri ro in kagori man la ajfu. Wakufu musta'lin sareng ari nyegah kana harap kana anu diharap elatan kana anu diharap elatan waro sareng ro yan kafu eta narima kacegah itu kufu bikasri roin kalawan dikasrohkeun rona kagoriman ari contona eta tetep seperti lafaz goriman la ajbu teu bedegong kaula goriman kajalma anu ngahutang. Wala tumil li sababin lam yatasil wal kafu qad yujibuhu mayan pasil. Wala tumil jeung ulang ngaimalahkeun anjeun li sababin karana aya sabab lam yatasilu nu teu narima antel itu sabab wal kafu sareng ari nyegah qad yujibu eta rajin ngawajibkeun hu kana itu kafu naon ma harap yan pasilu narima inpisol itu ma. Wa qad amalu sareng nyata parantos ngaimalahkeun ulama nahu sadaya litana subin karana silih pantesan biladzain kalawan teu aya anu ngadorong kana imalah siwahu nusalianti itu tanasub kaimada wa talari contona eta tetep seperti lafad imada wa tala jeung lafad tala wala tumil malam yanal tamakuna duna samain gueroha wa guerona wala tumil jeung ulang ngaimalahkeun anjeun
ma kana isim lam yanal teu ngaraih itu ma tamakunan kana mutamakin amkan atawa i'rab mutamakin duna samain barina teu samai weroha tegesna salian ti lafadha wa guerona sareng salian ti lafadna wal fatha qabla kasiro in fi torob amil kalil aisari minhu mil tukfal kulab wal fatha wa amil jeung kudu ngaimalahkeun anjeun al fatha kana fathah qabla kasri roin dina samemeh ngasrohkeun kana ro fi tarafin nu tetep itu ro dina tungtung kalil aisari ari contona eta tetep saperti lafad lil aisari mil tukfal kulab mil kudu cenderung anjeun lil aisari kana anu leuwih gampang tukafa mangka dicegah anjeun al kulapa kana pirang-pirang kapayahan kadzaladzi talihi hatani sipi waqfin idza makana ghairul alifin kadza eta tetep nyakitu deui saperti fata qabla kasroin dina pada amil alladzi arifatah tali nyandinghi kana alladzi naun haut ta'nisi ha ta'nis pi waqfin dina nalika waqaf idza makana di mana-mana kabuktosan itu alladzi ghairu alifin eta salian ti alif. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.